Dupi telepat mah hanca nu katunda kamari teh dugi ka dieu ya. Mangga urang wihan deui sakedik. Naon eha? Eta si Mimin teh reuneuh. Teu salah kitu ieu teh. Nah saha lalakina cenah anu geus kumawani ngarurujit ka anak aing. Atuh teuing bapana. Justru kami oge ieu teh keur bingung. Kitu tembalna BEH di waktu harita. Nya satuluyna mah eta mangkarya nuluykeun deui caritaanana. Nah jadi bet kieu budak teh leutik keneh geus kumawani namplokeun kokotor kanu jadi kolot. Mana geura si Mimin teh eha gusur ka dieu. Kitu eta kedalna mangkarya dina waktu harita. Ari Nyi Mimin nu aya di jero kamar teh manehna jol ceurik ngabangingik sembari nangkep tuur sagala cenah. Manehna bingung naha bet jadi kieu. Jeung kudu kumaha teuing kudu kumaha. Nempo paroma mangtarya seperti kitu, eta harita keneh BEH nyalukan Nyi Mimin tina lawang panto kamarna. Nyai, ieu geura buka panto. Tu bapai lain nyalukan, putu buru ieu geura sampeurkeun. Kitu eta pamenta BEH waktu harita ka Nyi Mimin. Nya ari Nyi Mimin anu keur ngabangingik di jero kamar, manehna rasa sieun-sieun oge nyumponan bae kana panggero kolotna mah. Ari sasingkatna ieu carita, harita teh Nyi Mimin geus aya di hareupeun indung bapana. Malahan mah harita teh manehna diuk dina kursi anu dijieunna tina tangkal hoe. Harita keneh BEH oge medarkeun caritaan ka panasaranana. Ya, Nyai, kumaha ieu teh lalakon nu sabenerna? Mama asaku sedih ngadengeun oge. Asa percaya teu percaya, Mama. Kitu eta pokna BEH nanyakeun ka panasaranana. Malahan mah nanyakeun teh di hareupeun Bahtaria. Ari nu ditanyana malah ngahuleung bae. Atuh nempo kayan seperti kitu mah eta Bahkarya beuki nambahan kakeulna ka Nyi Mimin. Malahan mah huntuna oge barijeng kekerot sagala. Ari panonna molotot pikasieun. Sok atuh Mimin sia teh, geura jawab lain ngajero bae. Dasar siapa jadi anak teh nu pikasebeleun. Peperihin mulang tarima atuh ka aing teh. Cing atuh tong sok ngawirang-wirang nu jadi kolot. Nah sia teh yang modaran nu jadi kolot atawa kumaha? Kitu pokna eta Bahkarya barijeng meak-meakeun ka Nyi Mimin. Ari Nyi Mimin nu ditanyana beuki bingung wae naon anu kudu dibejakeun ka indung bapana. Nya nu akhirna mah eta Nyi Mimin ngajawab saguluyurna. Pokna teh kieu cenah. Duka tuh Abah, Mimin sorangan wae teu harti. Nah bisa kieu. Komo deui Abah jeung Emak nanyakeun saha lalakina. Mimin mah ngalaman bobogohan ge teu pernah. Kitu pukna eta Nyi Mimin ngawalar indung bapana kalawan saujratna. Sambari manehna teh tungkul ari pipina baseuh ku cimata. Ngadenge jawabanana seperti kitu, eta Bahkarya harita keneh beuki murka bae ka Nyi Mimin teh. Atuh sadar teu sadar eta Bahkarya teh harita keneh jol ngajenggut buukna Nyi Mimin sambari manehna teh nyarita anu nadana tarik pisan. Nah si lain teh nganggap bodoh ka kolot teh Mimin. Lamun lain ku lalaki atuh ku saha deui? Piraku maneh reuneuh ku angin. Kitu kocapna mangkarya waktu harita. Sambari beungeutna oge geuneuk mareukmeuk da hawahing ku nafsu kapegung. Ari BEH nempok kitu teh manehna ngagabruk Nyi Mimin sambari cumarita. Geus ieu bapana, geura istighfar anguran mah. Bisi kadenge ku batur. Teu sanggup kuring mah mun tatangan nepi ka teh mah arapaleun yen si Nyai teh keur kakandungan. Mana ting wirangna urang. Kitu pokna eta BEH ngaleuleusan amarah nu jadi salakina. Teu sawios Mak. Wios antepkeun bae Bapa mah. Da tetap kada kumaha atuh abi teh nerangkeunana sedangkeun abi sorangan oge teu apal. Kitu cenah waleran Nyi Mimin kanu jadi kolotna. Sambari gede rasa kasedih oge dicampur rasa kabingung. Lantaran ku sikap nu jadi kolotna.
anu maksa bae kudu ngajawab. Naon anu kumanehna sorangan oge teu apal. Kumaha deui atuh bapana ari geus kieu? Kudu dikumahakeun atuh ieu si Nyai teh. Piraku kudu dipiceun mah. Da si Nyai teh lain sato yeuh. Kitu pokna ceuk BEH kalah balik keuheu kanu jadi salakina. Kusabab eta mangkarya teh sok ngagampengkeun bae kana sagala rupana. Wah, dewek mah teu hayang nyaho. Bohongan saha atuh teu bisa ngajaga kanu jadi anak. Naon wae atuh pagawean si laing teh. Menika boga anak goreng lampah oge, menika teu kapalire. Kitu ceuk mangkarya bari emosi ka pamajikanana. Anu geus dianggapna taledor ka Nyi Mimin. Atuh sajongjongan mah kabeh oge eueuh deui nu muka carita. Alatan nafsu kapegung, ari Nyi Mimin tetep bae manehna mah ceurik, malahan mah beuki narikan. Harita beurang geus kaganti ku peuting, poe kaganti ku minggu, bulan oge geus dek kaganti ku taun. Sasingkatna ieu carita teu karasa cenah eta kandungan Nyi Mimin teh geus cunduk kana bulan alaeun. Sakira wanci pas sore eta Nyi Mimin teh keur pupuringisan di kamarna sorangan. Beteungna karasa nyeri ayeuna mah, cangkeng oge geus karasa panas. Sajiga-jiga eta budak teh dek sabrol-broleun. Beuki lila asa beuki nyeri bae anu dirasa ku Nyi Mimin teh. Atuh kapaksa najan era-era oge eta Nyi Mimin teh gegerowan ka indungna. Anu harita teh BEH keur kabeneran cenah mirun seuneu di palebah dapur. Sambari manehna siduru, awahing rasa tiris anu kacida. Lantaran poe harita mah hujan teh menika ngecrek pisan. Malahan mah eta hujan teh ti isuk keneh. Ma, ka dieu ma, aduh, Gusti Nu Agung, kumaha aya kuring ma. Kitu eta nyalukanana Nyi Mimin ka BEH waktu harita. Ari BEH teh ngarasa kaget manehna teh lantaran ngadenge anakna nyalukan ku nada anu semu katunggaraan. Atuh teu lila deui eta BEH teh gura-giru asup ka jero kamarna dek nepungan anu jadi anakna. Aya naon ye Nyai nyalukan ka emak? Boa maneh mah geus karasa beuteung. Tuh Gusti Nu Agung ik bapana eueuh deui. Kitu kocapna BEH waktu harita. Manehna dilanda ku kabingung lantaran bah karya nu jadi salakina harita teh keur eueuh di imah. Nempo kaayaan Nyi Mimin anu beuki dieu teh beuki ripuh bae, eta BEH harita beuki bingung bae. Lantaran manehna dek kitu kumaha, dek kieu oge kumaha. Manehna bingung pisan ku pilampaheun. Nu akhirna sajongjongan mah manehna ngahulang jentul jiga nu keuna ku tenung. Kitu cenah baraya, mangga atuh ayeuna mah urang ngaso heula.
Dina setengah hinghuleng jentulna, eta BEH harita keneh manehna kageing. Lantaran cenah manehna ngadenge sora anu pupuntenan di pelebah panto dapur. Atuh harita keneh manehna ngorejat gewat nyampeurkeun. Gancangna ieu carita eta panto dapur teh geus dibuka ku BEH. Manehna kacida bungaheun harita mah lantaran anu pupuntenan teh cenah teu aya lian nyaeta Ma Emeh. Ari Ma Emeh nyaeta salah sahiji paraji di lemur eta. Duh, kabeneran, Mak. Bagea teuing. Tulungan, itu si Nyai geus karasa beteungna. Kitu medarna eta carita BEH ka Ma Emeh teh. Ari harita Ma Emeh jeung ngaunggeukeun bae sirahna. Malahan mah bari seuri nu eueuh soraan nembongkeun huntu anu kacida rohengna. Henteu loba deui carita, eta nu duaan teh jol langsung bae anjug ka kamarna Nyi Mimin. Padahal museg harita dipikir heula ku BEH. Eta maparaji teh apal ti mana mun Nyi Mimin geus karasa beteungna. Salian ti imahna anu rada jauh, atuh ku logika oge geus kapikir ari imah maparaji teh kacida jauhna ti lemur eta. Komo deui kaayaan dina waktu harita teh keur hujan kacida badagna. Saha nu dek kabejaanana? Meureunan geus kitu we caritana. Ayeuna mah urang caturkeun bae carita BEH jeung Ma Emeh anu keur aya di jero kamar Nyi Mimin. Harita teh Nyi Mimin manehna keur humargung nahan ka nyeri. Ari Ma Emeh manehna ngabener-benerkeun posisina nu sakumaha biasana. Sambari manehna teh nyarita. Sok Nyai keras nyiapkeun tanaga nu gede. Ieu meuni geus merenah budak teh. Karibrol. Gitu ceuk maparaji bari ngusapan beteungna Nyi Mimin. Duh, Mak. Nyeri, Mak. Sing kuat, Nyai. Ieu. Kitu pokna eta BEH nembal ka Nyi Mimin. Tekungsi lila Nyi Mimin ge ngahinta berjuang antara hirup jeung maot. Sangkan jabang bayi anu aya di jero beteungna salamat lahir ka alam dunia. Tekungsi lila jol guar teh sora orok kadengena awor. Dibarengan ku ngaguruhna sora angin anu ngadadak motah. Dibaturan ku sora gelap jeung guludug anu harita silih patembalan. Jol gujrag eta orok teh lahir gumelar ka alam dunia. Satuluyna ieu carita, harita teh BEH oge milu nyakseni kana lahiranana eta orok. Nu dirasa eta ku BEH teh lain atoh, tapi manehna ngarasa ruas anu kacida poharana. Sanggeus manehna nempo kana rupa orok anu aya dina leungeun maparaji. Astagfirullahaladzim, Gusti nu Agung, cocoba naon deui ieu teh? Nah budak teh bet kitu-kitu teuing. BEH satengah ngajerit maratan langit bakat ning ku reuas. Lantaran nempo eta jirim orok teh henteu seperti orok-orok anu umumna. Ari harita mah Nyi Mimin teh keur ngarerempreh we sambari manehna ngararasakeun kecape. Tuluy manehna teh ngareret ka belah katuhu jol gebeg harita keneh manehna teu percaya kanu naon nu ditempona. Nu akhirna eta Nyi Mimin teh panonna molotot sambari ngahuleng tandahing ku reuas. Ayeuna mah urang kocapkeun ka maparaji. Harita maparaji mah nempo kaayaan budak seperti kitu teh henteu jiga kaget atawa sieun. Malahan mah manehna teh kalaka jongjon we ngurus eta orok bari ngahariring sagala. Ari sorana ngirung pika keungeun mata kukurayeun bulu punuk. Eujeng teuing tembang nanahaun cenah anu dinyanyikeun teh. King anak king jiwai anak kuring jiwa king anak kuring. Gitu pamit lepat mah baraya nyanyian eta senandung ma parajit. Pohara ya Teh Dewi ngadamel naskah teh nya bagea.
Kacaturkeun di luareun imah, harita hujan geus mimiti raat. Angin oge geus teu kadenge motah deui cenah. Komo kilat jeung guludug geus simpe bae diampihan ku nu bogana. Ayeuna mah eta orok teh geus dibungkus ku samping kembat, menibuni pisan cenah mah. Terus eta orok teh digolerkeun di gigireun indungna nyaeta Nyi Mimin anu masih keneh molotot kosong. Bangun nu teu percaya kana tetempoanana, joras we manehna teh inget kana tetempoanana anu basa nembongan dina waktu peuting-peuting anu ka tukang. Jol pirigidig harita keneh manehna ngabirigidig sambari manehna malik nukangan eta orok anu dilahirkeunana. Sanggeus beres kana tugasna, eta mah paraji teh rek balik cenah. Setengah teu sadar oge, eta BEH jol ngaunggekeun bae. Barijeng manehna teh teu ngomong naon-naon, saolah-olah bibirna teh kakunci cenah. Atuh harita keneh leos mah paraji teh balik ningakeun eta patempatan sambari manehna nembongkeun paroma nu pikasieun, malahan mah dibarengan ku seuri anu matak pikakeungeun. Les we harita keneh jol ngiles teu aya raratanana. Dina sakirawan jam 8 peuting, harita teh mangkarya datang. Malahan mah harita teh bajuna meuli jalali brug. Awakna mencicit lantaran manehna kabulusan cenah. Nempo kaayaan salakina seperti kitu, eta BEH jol bae ngasongkeun anu kanu jadi salakina. Tapi eta paromana BEH katempona teh jiga setengah teu sadar. Nempo budi pamajikanana seperti kitu, eta mangkarya teh teu loba deui carita. Jorap bae manehna nampanan anuk anu dibikeun ku BEH teh. Tuluy eta si anuk teh ku manehna dipake ngagaringkeun sirah jeung awakna. Satuluyna ieu carita, harita teh mangkarya geus beres ngagaringkeun sirah jeung awakna. Tuluy manehna teh medar caritaanana ka BEH. Yeuh, mana? Kunaon aya si laing kalah hulang-hulang kitu? Lain atoh salaki balik teh. Ieu mah kalah kamere budi anu pikasebeleun deuleu. Kitu kocapna mangkarya siga anu ambek. Lain kitu bapana. Nanaon teh, si laing mah sok saudon wae ka pamajikan teh. Kuring teh ieu teh masih keneh rareuwas. Bisi teu percaya mah tuh tempo geura. Si nyai geus ngajuru. Kitu pokna eta BEH sambari manehna nuduhkeun ka kamar anakna. Heueuh, kutan si nyai teh geus ngajuru ayeuna mah. Ari budakna awewe atau lalaki mana? Hatu tempo we ku sorangan matak naon, lain nanyakeun bae ieu mah. Kitu pokna eta BEH nembalan salakina. Sok sanajan harita teh mangkarya teu panuju kana jawaban pamajikanana, tapi manehna teu loba omong deui, nya manehna teh ngolecat bae ningakeun BEH. Manehna muru ka kamar anakna nu harita kabeneran kasampak Nyi Mimin teh keur ngagoler bari nukangan eta orok. Ari awakna katempona endag-endagan jiga nu keur ceurik. Atuh ketayep harita teh mangkarya ngadeuketan orok budakna Nyi Mimin. Terus simbutna dibuka lalaunan, berang-berai nempo beungeut eta orok, mangkarya harita keneh panonna molotot semu kaget. Ari napasna ngahegak dibarengan ku ratug jajantung. Tah, kitu cenah baraya carita Sunda anu judulna Getih Siluman, karya Dewi Samudra nu aya di bagian kadua. Mudah-mudahan ya dongeng teh singajantenkeun pangbeberah kana manah, oge panghibur kanu susah tur kanu bingah. Kitu nya. Sareng insyaallah hari ya dongeng teh kusim kuring bade dilajengkeun deui dina bagian anu katiluna. Panginten dina danget ayeuna mah dicekapkeun sakitu wae di akhiran ku doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bral permios.